Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu As-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi. Faslun surutus sholati thamaniyah. Paslun ari eta hiji pasal surutus sholati ari pirang-pirang syaratna salat thamaniyatun eta aya 8. Toharatul hadatsaini tegasna kahiji suci tina hadas 2 wa toharatu sareng ka 2 suci anin najasati tina najis. Fithaubi dina angyanana wal badani sareng dina badana wal makani sareng dina tempatna. Wasatrul aurati sareng katilu nutupan aurat. Wastiqbalul kiblati sareng kaopat madep ka kiblat. Wadukhulul wakti sareng kalima lebet waktu. Wal ilmu sareng kagenep terang bipardiatiha kana kaparduan salat. Walaya takida sareng katujuh yen teu nekadkeun si jalma pardon kana hiji kaparduan min furudiha nu tetep itu pardon tina pirang-pirang kaparduan salat sunnatan ditekadkeun kana sunat. Wajtinabul mubtilati sareng kadalapan ngajauhan kana pirang-pirang pambatalan salat. Al ahdatsu ari pirang-pirang hadas ithnani eta aya 2. Asgoru tegesna kahiji hadas anu alit wa akbaru sareng kadua hadas anu agung. Fal asgoru mangka ari hadas anu alit ma eta hadas aujaba ngawajibkeun itu ma al wudu'a kana wudu. Wal akbaru sareng ari hadas ageung ma eta hadas aujaba ngawajibkeun itu ma al gusla kana adus. Auratu rajuli ari oratna lalaki mutlakon kalawan mutlak nyatana rek merdeka rek henteu. Wal amati sareng oratna istri anu jadi hamba sahaya fi sholati dina salat ma eta perkara baina surati tetep itu ma di antara bujal warukbati sareng tur. Wa auratul hurrati sareng ari oratna istri anu merdeka fi sholati dina salat jami'u badaniha eta sakabeh badana itu hurrah siwal wajhi salianti rarai wal kaffaini sareng telapak tangan duanana. Wa auratul hurrati sareng ari oratna istri anu merdeka wal amati sareng istri nu jadi hamba sahaya indal ajanibi dina nalikana papendak sareng pirang-pirang ajnabi nyatana jalmi anu sanes mahram jamiul badani eta sakabeh badana. Wa ingda maharimiha sareng dina nalika papendak jeung pirang-pirang mahromna itu hurroh jeung amah wan nisa'i jeung dina nalika papendakna jeung istri ma eta perkara baina surati tetep itu ma di antara bujal warukbati sareng tuur. Kesimpulan orat teh aya 4 kahiji orat lalaki kalawan mutlak. Nuka 2 oratna amat nyatana hamba sahaya istri dina nalika salat batasana sami nyata di antara bujal jeung tur. Nuka 3 oratna istri anu merdeka dina nalika salat nyata batasana teh sakabeh badan kecuali wajah jeung kedua telapak tangan. Nuka 4 oratna istri anu merdeka jeung amat dina nalika papendak jeung ajnabi hartina lalaki anu lain mahrom maka eta mah oratna teh sakabeh badan. Anapun dina nalika papendak jeung mahrom atawa jeung sesama jenis istri jeung istri maka batasan oratna teh di antara bujal jeung tuur. Jadi tetep antara istri jeung istri teu bisa dibubuligir babarengan sabab anger di antara bujal jeung tuur mah kudu ditutupan. Pasun ari eta hiji pasal arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta ayat 17. Al awalu ari nomor kahijina niatu eta niat. Atsani ari nomor kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Atsalitsu ari nomor katiluna al qiyamu eta ngadeg alal qadiri kajalmi anu kawas fil fardi dina salat fardu. Ar-rabi ari nomor kaopatna qiraatul fatihati eta maca kana Fatihah. Al khamisu ari nomor kalimana ar-ruku'u eta ruku. Asadisu ari nomor kagenepna
Tumaninatu eta tumaninah fihi dina ruku. Asabiu ari nomor ka tujuhna al-i'tidalu eta i'tidal. Athaminu ari nomor ka dalapana atumaninatu eta tumaninah fihi dina itu i'tidal. Atasiu ari nomor ka salapana as-sujudu eta sujud marrotaini kalawan dua balikan. Al-ashiru ari nomor ka sapuluhna atumaninatu eta tumaninah fihi dina itu sujud. Al-hadi asyara ari nomor ka 11na al-julusu eta calik baina sajdataini di antara dua sujud. Athaniya asyara ari nomor ka-12na atumaninatu eta tumanina fihi dina itu julus baina sajdatain. Athalitha asyara ari nomor ka-13na atasyahudul akhiru eta tasahud anu akhir. Ar-rabi asyara ari nomor ka-14na al-qu'udu eta calik fihi dina itu tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari nomor ka-15na as-sholatu eta maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu julus. As-sadisa asyara ari nomor ka-16na assalamu eta maca salam. As-sabi asyara ari nomor ka-17na at-tartibu eta tartib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.